Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Aksiru kudu ngalobakeun aranjeun minas sholati kana maca sholawat alaya ka kami. Biyaumil jumu'ati dina poe Jumat wa lailatil jumu'ati sareng dina peutingan Jumat. Paman mangkari saja mafa'ala eta anu migawe ieu eman. Zalika kana itu kasratu sholawah. Kuntu tah bukti kami lahu pikeun itu si eman teh syahidan eta anu jadi saksi. Wasyafi'an sareng anu bakal nyafaatan yaumul kiamati dina poe kiamah. Rawahu ngriwayatkeun kana ieu hadis sa Ibnu Asakir Anil Hasan bin Ali katampi ti Hasan bin Ali. Aksiru kudu ngalobakeun aranjeun kabeh min tilawatil Qur'an kana maca Al-Qur'an fi buyutikum di pirang imah aranjeun. Fa innal baita karana sayaktosna hiji imah allazi anu la yuqra'u tara dibaca fihi dina itu la fihi di itu ibayat teh naon Al-Qur'anu Qur'an yakilu tah saeutik naon khairuhu kahadeanana itu bebayat wayak suruh sareng loba naon syarruhu kagorenganana itu bayat wayadiku sareng ngarupakeun itu bayat ala ahlihi ka ahlina itu bayat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Darul Qutni an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Akrimu kudu ngamulyakeun aranjeun kabeh al ulamaa ka pirang-pirang ulama fa innahum karana sayaktosna itu ulama teh warasatul anbiya'i eta pirang-pirang ahli warisna nabi. Paman mangkari sahajalma akramahum eta ngamulyakeun ieu si eman faqad akrama nyata ngamulyakeun ieu eman Allah ka Gusti Allah wa rasulahu sareng ka utusan Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Khatibu Imam Khatib an Jabirin katampi ti Sayyidina Jabir. Akramun nasi ari pang mulyana di antara manusia. Atqakum eta pang takwana di antara aranjeun. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim. Al-hazmu ari kapengkuhan dina hiji urusan. Antusyawiro eta yen musyawarah aranjeun. Antusyawiro eta yen musyawarah anjeun zaro yen kajalma anu boga pamikiran. Tsummatuti'uhu tuluy taat anjeun ka itu daro yen. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud. Al-Islamu ari agama Islam nazipun eta anu bersih. Patanazopu tah kudu bebersih aranjeun. Painahu karana sayaktosna kalakuan sareng tingkah. Layad hulu eta moal asup ala jannata ka surga saha illa nadzipun kecuali jalma anu bersih. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Al-akbaru ari anu panggedena minal ikhwati ti pirang-pirang dulur bimang zilatil abi eta samartabat jeung dulur. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Baihaqi Imam Baihaqi. Alamanatu ari kapercayaan tajlibu eta narik ieu amanah rizqo kana rizki wal khiyanatu sareng ari khianat tajlibu eta narik ieu khianah al faqro kana kapakiran. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami. Umirtu diparentah kami an uqatila kana yen merangan kami annasa ka pirang-pirang manusia hatta yashhadu sehingga nyaksian ieu nas alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kana yen sayaktosna teu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna muhammadan sareng sayaktosna Kangjeng Nabi Muhammad rasulullah eta utusan Allah. Wa yuqimu sareng ngadegkeun ieu nas anna as-sholata kana salat wa yutu sareng ngaluarkeun ieu nas az-zakata kana zakat. Fa idza fa'alu tuluy di mana-mana migawe ieu nas zalika kana itu mazkur asomu tah ngariksa ieu nas minni ti kami dimaahum kana pirang-pirang getihna ieu nas wa amwalahum sareng pirang-pirang harta nas illa bihaqqil islami kecuali kalayan hakna agama Islam wa hisabuhum sareng ari hisabanana itu nas alallahi eta tetep ka Allah taala. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al-Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun sareng Imam Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Wallahu a'lamu bissawab.